Aya nu maot di jalan aya. Anu maot di natangkal aya. Teu turun-turun di luhur. Aya nu maot katabrak, nu maot cilaka, nu maot teu damang, nu maot di masjid, anu maot di WC aya. Cik anu maot di masjid jeung di WC alus mana? Di masjid. Kumaha lamun asup ka masjid narek niat maling kotak amal. Mawa jongket di soledat nakol kana tarang paeh harita alus teh. Tuh jadi henteu. Nah cenah ustadnya pelekeun nu moat di masjid, lainnya pelekeun nu moat di masjid, nu pupus di masjid sae. Naon maksudna? Urang anu ulah ngahukuman jelema maot. Aya urang masuk kaleulewihan batan Jibril. Jibril wae teu apaleun jelema maot rek ka surga tawa ka neraka. Lamun teu dibere beja ku Gusti, aya urang mah paneleuwihun malaikat. Jelema nu maot katabrak di jalan celengkeung aya nu ngomong, heuh da si eta mah kalakuanna ge goreng. Aya nu murag tina tangkal, heuh da si eta mah jang kawareng. Aya nu kitu aya. Eureun ulah ngahukuman maot da maot mah urusan Gusti Allah. Leres teh. Apan cenah ustad sok aya anu di duniana teh nya naon jang kawareng kalakuanna goreng. Maot nate ketika diasupkeun kana liang lahat cenah geus dipasang padung diurug ngebledug. Kuburanana mayitna ngacleng kana naon? Kana tangkal awi cenah aya nu kitu. Eta mah loba teuing neuleu TV. Nya, loba teuing ningali Indosiar. Aya na Indosiar aya. Film naon eta teh? Ajab-ajabnya. Film ajab KHD eueuh ajab mah lain kitu, ajab rahasia Gusti. Ajab teu bisa diukur ku jelema. Sugan cenah ajab diukur ku jelema, lamun aya tukang beas teu bener ngajual beasna, paehna katinggang beas sakarung aya. Henteu. Aya tukang gas gawena nyuling gas, paehna katinggang tabung aya. Henteu. Mun ajab dijieun ku jelema, nu paling karunya tukang tahu bulat. Tukang tahu bulat. Lamun dijieun ku jelema engke teh maotna digoreng dadakan. Di sabaraha hargana? 500-an. Adi toel ku malaikat teh. Ih cenah gurih-gurih nyoy. Bedah we keur jalajan tahu. Kakarak manggih ya di Majalengka daerah Talaga Cinenyoknya itu Cinenyok leres ajengan eleh ku tahu siap teraskeun sedih Kangjeng Rasul ketika Kangjeng Rasul dibelek dadana ka hade hiji sing resep mengucapkeun subhanallah, kadua jagaan hate karena hate bakal jadi pikiran, pikiran bakal jadi ucapan, ucapan bakal jadi perilaku, perilaku bakal jadi kebiasaan, kebiasaan eta bakal jadi karakter, mata ka hade ibu ulah sok ngobrol sagala wae anu teu panarugu. Lamun urang ngobrolkeun goreng, urang bakal kabawa goreng, leres teu? Leres teu? Leres teu? Ya ibu, bu, aya golongan jelema lamun teu ngomongkeun batur teh ateul bibirna teh. Aduh cenah abdi dinten ayeuna teu ngomongkeun batur ateul bibirna teh aya. Ye, Kangjeng Rasul keur diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Allah, ditinggalikeun kana Rasul dina jero naraka. Na jero naraka ibu aya hiji jelema nu letahna manyangan. Ya cicing-cicing lain ngabohong ieu mah. Aya nu letahna manyangan. Dina kitab Al-Isra Sohibul Mi'raj eta si letah manyangan anu leungeun kencanya keletah leungeun katuhunya kelegunting. Lamun teu diteuk-teuk nyeri, diteuk-teuk nyeri, teu diteuk-teuk nyeri, diteuk-teuk nyeri, letahna terus manyangan teu eureun-eureun, salilana dihukumna jero neraka. Nanya ka Jibril, Jibril eta jelema kumaha di duniana? Eta teh ya Rasul anu sok ngobrolkeun batu. Balik we pangajian ayeuna cek hiji tuh cek ajengan ulah ngobrolkeun batur ulah jiga si ece itu kok kieu sarua keneh. Mun aya nu ngajak ngobrolkeun batur urang mah istighfar be ulah eutreup kana maksiat
maksiat lain jinah wungkul, maksiat lain mabok wungkul. Nur perkara goreng di hadapan Allah bisa kaasupkeun maksiat. Kangjeng Rasul tos dilebetan manahna segala rupa kitu kieu segala macam dipiwaran natepan 2 rakaat di hijir Ismail. Natepan 2 rakaat di hijir Ismail, malaikat Jibril naik ka langit nyokot hiji sato anu erek ditunggangi ku Kangjeng Rasul anu diangge kendaraan pikeun Isra wal Mi'raj. Namina sato buruk. Naon cenah? Naon? Buruk nya. Jadi pelaku Isra Mi'raj teh 3 makhluk Allah. Hiji Kangjeng Rasul didamping ku 2 malaikat, golongan jelema, golongan malaikat, terus golongan sato nate naon? Buruk mata disebat bulan Rojab hurufna ayat 3 ro jim ba ro na Rasulullah jimna malaka Jibril be na buruk pelaku Isra Mi'raj 3 makhluk Allah. Ulama baheula nyirian kana bulan Rojab ulah aya nu namahan ulah aya anu ngurangan. Patak teu disebut bulan Isra Pak, teu disebut bulan Mi'raj, tapi disebutna bulan Rajab. Ketika eta buruk dipasikeun ka Kangjeng Rasul, burukna nu istimewa. Kumaha istimewana? Ketika Jibril keur ningali ka surga, buruk nu sakitu lobana bala kecerakan, pajag hayang kapake ku Muhammad. Tiba-tiba aya hiji buruk anu keur cinakluk di juru. Ditanya ku Jibril, "Hei, Rok, keur naon, Rok?" Bahasa Jibril cek buruk teh nuju kieu we malaikat Jibril. Nah cenah Rok teh pajag jiga batur Rok. Tingali batur hayang kapake ku Muhammad pajag ai anjeun ka cicing wae. Eta buruk ngajawab ka malaikat Jibril, malaikat Jibril kuring cicing teh lain teu boga tanaga, kuring cicing lain teu hayang dipake ku Muhammad, tapi 40 poe ka tukang kuring geus ngadenge kabar Muhammad rek diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Allah, nunggang buruk ti harita kuring teu ka mamana, bisi teu katingali ku Muhammad. Jadi mun ibarat urang mah kieu ieu teh pertigaannya. Terus deh ada goan di dia urang teh bisi di dago-dago ngaliwat. Nah gitu. Dipilihlah buruk eta ku malaikat Jibril, ditunggang ku Kangjeng Rasul, rek cenah tepan 2 rakaat Kangjeng Rasul nunggang buruk. Memang henteu langsung ka Masjidil Aqsa anu aya di Palestina. Kangjeng Rasul singgah heula di sababaraha tempat, tapi wang simpulkeun we Kangjeng Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Punten di perjalanan Pak Kangjeng Rasul sareng malaikat Jibril dikatuhu dikencaeun malaikat Jibril Mikail keur nunggang buruk ngabesut alabatan kilat cepetna sakali ngajlok satungtung deuleu eta buruk. Kangjeng Rasul keur nunggang buruk tiba-tiba di belah katuhu aya nu ngagorowok, "Muhammad, liren heula." Ek dilieu ku Kangjeng Rasul ditepak ku Jibril ulah dilieu. Belah katuhu teu diliuk belah kenca aya nu ngagorowok, "Muhammad, liren heula Muhammad." Eta nu kenca rek diliuk ditepak ku malaikat Mikail ulah diliuk. Nu katuhu teu diliuk, anu kenca teu diliuk, teu jiga abi Pak penting ayeuna ngaji luak liuk. Kangjeng Rasul mah teu diliuk, ai nu katuhu teu diliuk, nu kenca teu diliuk, dihareup nyegat, "Liren Muhammad." Jibril refleks neprak ka Kangjeng Rasul, "Peureum." Rasul peureum. Mata keur ngaji sok aya nu peureum nya. Aya. Eta teh jigana katepak ku Jibril meureun. Ngan kahade ulah dibiasakeun keur ngaji peureum, leuheung mun katepak ku Jibril, palebah katepak ku Ijroil pan moal beunta-beunta. Peureum Rasul. Ini teu gancangna mah naon diteruskeun. Ai diteruskeun di perjalanan teh Pak, malaikat Jibril tadi ditanya ku Kangjeng Rasul, "Jibril, kunaon tadi nu katuhu teu meunang dinaon, teu meunang diliuk mun ceuk bahasa urang?" Ai cek Jibril teh kumaha, "Muhammad, eta teh nu tadi belah katuhu teh umat Yahudi. Lamun diliuk ku anjeun, umat anjeun di akhir zaman bakal jiga kalakuanana jiga Yahudi." Matak teu meunang diliuk bisi mun diliuk umat Kangjeng Rasul kalakuanana jiga Yahudi. Cacak teu diliuk ku Kangjeng Rasul waktu harita.
Di akhir zaman ayeuna geus loba nu ngakukeun umat Muhammad tapi kalakuan juga orang Yahudi. Punten di kota-kota badak aya nu make celana sakieu aya. Neng muslim, kieu-kieu ge abi teh muslim, ai pingbing ka mana meuni. Coba, sedengkeun ningalikeun orat teh eta teh kalakuan orang Yahudi. Yahudi teh boga kabiasaan anu disebut naon? Liberal, pragmatis, politik adu domba. Nah, tuh ku urang ayeuna diparake politik adu domba, sieu diadukeun jeung si ieu, sieu diadukeun jeung si ieu. Coba gayana geus jiga orang Yahudi, cacak-cacak teu dilieu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi komo Pak mun dilieu. Anu kenca Jibril dijawab ku Mikail, nu kenca mana Nasrani Muhammad. Lamun dilieu ku anjeun umat anjeun bakal cenderung juga orang Nasrani. Salah sahiji ciri orang Nasrani lamun lalaki make kongkorong. Karena di umat Nasrani, Kristen jeung sajabana nepikeun ka pendetana teu leupas kongkorong anu di dieuna aya gambar naon? Salib. Mata Roma Irama baheula di kongkorong tasbih. Nepikeun ka ayeuna aya nu make kongkorong tasbih. Ngan Roma Irama boga alasan kunaon di kongkorong tasbih. Kusabab waktu harita loba umat muslim di Jakarta anu make kongkorong salib teu ngarti kana maknana, ngan ngarti kana gaya. Mata Roma Irama ngalawanan budaya eta di kongkorong tasbih supaya nu di kongkorong salib pindah kana naon? Tasbih. Anu di tengah dihareup tah. Nu dihareup mah Muhammad nini. Naon cenah? Nini Pak. Jeban nini nate awe-awe. Ya tuh ulah serius teuing da aing keung. Jeban nini nate awe-awe. Jebag geus kolot. Apaan cenah nini mah geus kolot? Henteu Pak. Aya istri yuswa 40 tahun gaduh incu disebutna naon? Kolot encan. Encan. Tapi iman ini geus kolot. Nandakeun naon Jibril Muhammad ai nini teh eta teh hiji awewe teh digambarkeun saperti dunia. Di mana lamun dunia geus kolot digambarkeun saperti nini dunia teh moal katingolotna, moal katingali ka teh nyokolotna kusabab awewe mah resep dangdan. Resep aku tuh. Aya di dieu pameget resep dangdan. Rek indit ka pengajian dilipen aya. Saha nu sok dangdan? Awewe. Nu dangdan mah saha? Biasa we ibu awewe kitu mun. Ai dunia teh gambaran seperti awewe di mana dunia geus kolot digambarkeun nini moal katingali kolotna karena unggal poe dunia di dangdanan. Tinggal di Titi Puspa apa? 80 tahun umurna dan neuh pipina. Beda jeung zaman saacan penjajahan, zaman keur zaman Belanda, baheula mah zaman Belanda anu geulis dicemongan, ayeuna mah anu cemong gareulis. Geuning teu salah eta dina RCTI aya film Dunia Terbalik. Nya. Nah cenah Ustad apa heuh da aing ge gablek TV atuh. Abdi emut keneh almarhum pun aki kersana ajengan Muhammad Toha Allah maghfirlahu. Kelempang di sawah abdi tukangeun cek aki almarhum ka abdi jang tingali galengan sagede halis. Maksud galengan sagede halis teh galenganna teh leutik. Nah atuh ayeuna 2020 sabaraha ayeuna? 2023 lain galengan sagede halis sagede galengan. Nah sok kaji fakta jeung realitana ulah ngaji cenah jeung eceuk melak sugan di taneuh lamun dicebol ku mudah-mudahan ka hade buahna meureun. Cenah lamun eceuk mudah-mudahan buahna meureun. Kaji fakta jeung realitana. Geuning nyata ayeuna baheula mah galengan sagede halis ayeuna mah halis sagede. Coba
baheula mah tatangga teu boga ku urang teh ditulungan supaya teu apaleun batur, tatangga sangsara silih tulungan supaya teu dihina ku batur, tatangga keur dicoba ku urang dikuatan supaya henteu ancurna cobaan eta. Coba ayeuna boga tatangga nganyuk motor, tatangga nganyuk motor da lain mantuan mayar kalah ngomongkeun. Hei cenah si eta nganyuk motor nate cenah Vario hargana teh 18 juta sabulan 670.000 DP na 3 juta ngan kurjeun KTP geura maniwanian ai cek kuring na euceum mani apalan nu nganyuk tatangga nu riweuh ur capek hirup kitu teh ulah sok panasan tatangga meuli parabola anyar euceum meuli parame da lieur mikiran saha tatangga meuli kursi anyar anu aya manuk garudaan hayang mau Jepara eta si ucap Jepara meuli manuk garudaan ngear ka salaki balik di mana balik di ladang melak engko jeung sagarupa salaki teh capek bu balik ka imah ibu langsung menyonyos hayang kursi padahal atuh aya eueuh-eueuh teuing duit mah atuh kursi nu aya we atuh ngalang-ngalang manuk piit kalian di dia ya sarua ieu aya manukan teh Kang punten Bu abdi lain kina-kina lalaki abdi sok naon sedih hate sok nyoreet hate lamun tingali di mana tumiba abdi ningali hiji naon hiji manusia hiji kulawarga anu diuji ku Allah ku hirup sederhana punten Bu beunghar ujian sangsara ujian nu beunghar diuji ku Allah ku beungharna nu sangsara diuji ku Allah ku sabarna leres teu mesin gawena sarua anger milik mah beda leres teu ka Kalimantan milu jeung tatangga ge balik menang 80 juta ini ke Kalimantan lain menang kalah paeh meureun eueuh milikna leres teu tapi urang murah naon ulah leutik hate terus ngadua ka Gusti eta abdi gaduh tatangga Pak ai salakina teh supir truk sok mawaan keusik jeung kai supir truk eta cek pamajikanana ujang cenah euceum mah boga salaki teh pirage supir truk eta Kang supir truk disebut pirage padahal punten abdi mulih ngaos di Bandung atawa di daerah kidul Cipatujah ningali supir truk ditanyakan teh keur ngageret muirkeun setir keur nincak gas ngatur rem supaya mobil teu mundur kusabab lamun mundur eta mobil bisa ka jurang supirna paeh leres teh supir truk ngareket neangan apakah nyawa dijadikeun taruhan teu mikir capek naon balik ka imah duit dibikeun ka pamajikan aya cek pamajikanna pirage leres teh salaki di sawah keur macul ai akang ka mana wae piraku cenah macul sawah meuni sapopoe Kang mun nyebut kitu bikeun paculna tenang ku aing dibela siapa kamu sok ngapung gitu gitu nah punten Bu urang teh kudu silih hargaan urang teh kudu silah naon kudu silih pengertian urang teh kudu silih kuatan jeung hiji anu paling penting mah sing silih percaya naon cenah ala pamajikan percaya ka salaki sing sabar nya hareupan pamajikan eta nini geus kolot nu tadi teh ieu teh dunia teh geus kolot ngan didangdanan wae unggal poe. Punten, Bapak terang Gunung Galunggung di Tasikmalaya. Eta gunung teh geus kolot, Pak. Hanapa dikerukan unggal poe dijieun keusik, dijieun imah, dijieun semen, dijieun sagala rupa. Batuna dipepeuskeun dijieun kolar jeung sagala rupa. Eta teh gunung teh geus kolot, Pak. Tapi ku urang manusia di dangdanan di lampuan segala rupa indah katingalina padahal eta teh gunung teh geus carangkeulin gunung teh hayang cengkak keungnya araya ieu teh atuh mana jempling tuh udah dibawa ngaji serius caricing geus keung alam dunia teh geus kolot barokah geus saeutik-saeutik dicokotan ku Allah baheula mah barokah keur loba keneh keur amarak di alam dunia barokah jelema teu rieut masalah hirup dibere panyakit teu lieur karena aya keneh barokah
Nah cenajang naon baheula punten sok usum tadi dia ngajenol penyakit. Nah, tah eta gonongeun ageung Pak tina pipi kana punuk bodognya. Disebatna teh naon? Gonongeun, teu dibawa ka rumah sakit, teu dibawa ka puskesmas. Ka mana? Ka warung meuli naon? Burao 500 perak. Dicanak ka bumi ditinyuh ku cai haneut diocek-ocek sina naon? Sina liur dibalurkeun kana beuheung 3 poe kempes. Leres teh. Aya keneh barokah. Karena manusia zaman baheula nu diteangan barokah. Maksudna keajengan hidmat urang rek muluk-muluk adug-adugan usaha hayang beunghar boga duit aya boga guru teu diurus teu dimuliakeun teu dipikiran moal kapanggih kamuliaan. Punten tingali dina katerangan sing saha jalma anak durhaka ka kolotna ku Allah dihukum di alam dunia. Patak moal aya anak durhaka beunghar di dunia tingali maling kundang sujud jadi batu dikutuk kudu jadi indungna. Leres teh. Patak urang gaduh guru di dia gaduh. Aya para kiai aya. Osok dibere beas tara. Osok dibere rokok tara. Aduh aing mah kumaha aing nikmat hayam mere tara. Isuk mah kali-kali kaajengan teh bere hayam hiji. Leres teh. Sing halus kaajengan teh. Karena orang bisa ibadah teh ladang anjeunna. Di abdi di Tasikmalaya abdi kaget. Punten Pak udunan jelema 600.000 di Tasik. Ibu-ibu udunan 600.000. Erek ka mana? Erek ka Indosiar Pak. Erek ngaji jeung mamah dedeh. Udunan 600.000. Aing ngajina teh tas subuh. Eta teh lain kalah kali we ngaralu kares. Atuh da penting bayangkeun di perjalanan kana bus ka Jakarta, turun di Jakarta jam 2, asup ka studio, tas subuh ngaji, hees pan waya. Terus teh. Jorau mama dedeh. Padahal di urang masih kena aya para ulama, para kiai. Naon nu disebut barokah dicabut di alam dunia. Ayeuna para ulama, para kiai, para mursyid, para kiai-kiai jumhur terus dicanakan ku Allah nungtut hiji-hiji geus leungit ilmu barokah di alam dunia. Naudzubillahi min atak jaga nu aya. Yeuh ulah nenyau kanu jauh. Ulah neang kanu anggal. Nu jauh geura raketan, nu anggal geura deukeutan. Bang teangan kasajatian kamakmuran jang urang. Leres teh. Tah eta ari ayeuna mah tong boroning badag tina pipi kana punuk Pak saageung jempol panangan we di dieu ngajenol cana ka puskesmas dirujuk ka rumah sakit. Di rumah sakit cek rumah sakit kudu kumaha? Henteu Bu dipariksa heula. Mau langsung harita datang dibelek moal. Dioperasi. Dipariksa geus dipariksa didiagnosa dibere obat heula lamun eueuh pengembangan ditinggali heula dicokot heula sampelna langsung geus aya kapastian ieu cenah kanker sagede jempol leungeun na beuheung 15 juta. Ari baheula tina pipi kana punuk 500 perak. Terus budak teh keur gering di rumah sakit ai ceuk salakina mamah mah cicing we di imah indungna mah keun bapa di rumah sakit jiga bener eta teh padahal salah. Kahade di akhir zaman anu disebut wahwa magrurin dina kitab Tanbihul Mugtarin. Aya kalimat wahwa magrurin jelema nu jiga bener padahal salah. Jelema keur katipu ku iblis jiga bener padahal keur katipu ku iblis. Ah cenah salahna palebah mana budak keur gering di rumah sakit indungna ti tadi imah dijauhkeun jeung indungna padahal doa anu leuwih manjur teh ti saha? Tuh. Pak urang baheula keur leutik bledag ti dagor badag tadi dieu nya. Pencenur pan indung mah langsung lompat ka dapur nyokot beas jeung naon jeung cikur lep digayem wak 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 cokot taplok isu kempes Bu. Terus deh ayeuna ge cenah aya Kang cenah beas cikur heueuh ngan lain digayem ku indung ayeuna mah ku blender. Cokot beas cokot cikur asupkeun blender cenah ngeng atuh eta si beas cikur taplokkeun teh lain nunah kalah lieur. Tuh aya ciduhin, aya duain. Iya ini teh geus kolot Pak. Nandakeun dunia geus kolot.
Maksudnya kumaha Jibril di mana lamun dunia geus kolot eta nini teh Muhammad teu make kain salai-lai acan bisi teu kaharti tataranyang ini teh tataranyang kebayang teu Pak Anas ngabayangkeun nini nya eta nini teh teu ngake kain salai-lai acan Bu tapi oratna teu katingali katutup ku perhiasan emas. Naon maksudna Jibril di mana dunia geus kolot Muhammad nu ditandakeun ku awewe nu geus kolot nini ngaranna eta nini teu make kain sahelai-helai acan bakal loba umat manusia di alam dunia anu leungit ka era leungit ka tos aya ayeuna aya berarti ieu teh dunia teh geus kolot budak geus teu eraeun ku kolotna murid geus teu eraeun ku guruna masyarakat geus teu eraeun ku ajenganna santri geus teu eraeun ku kiaina pamajikan geus teu eraeun ku salakina loba jelema nu geus leungit ka aya teh mun dikeung ieu angin mun ditiis masyaallah subhanallah. Terus kudu kumaha urang teh kudu ulah jadi jelema nu naon nu boga ka era. Dari era teh sabagian tina iman Ibu. Baheula mah teu sirik rek panghijeng ajengan teh. Balik ngaji teh sirik Kang punten. Leungeun napal natuur punten Kang. Takdimna kalau jadi ajengan. Ayeuna kumaha di ditu ieu mah di ditu di dieu mah moal anu ngaku moal. Di ditu. Di ditu ieu mah nyaritakeun di ditu. Kumaha cenah di ditu eta geus beres ngaji jeung ajengan ti masjid kaluar ti masjid da ajenganna di naon dirangkul kieu Kang isuk mah ulah teuing ngaji teh geus leungit ka punten naon guna ilmu sains teknologi lamun teu dibarengan jeung agama loba jelema nu pinter teu soleh loba jelema nu pinter teu boga kaimanan tungtungna ngarugikeun jelema balaraya tingali kamari anu korupsi EKTP lain jelema bodoh jelema pinter patak jadi menteri oge leres teh jelema pinter ngan teu gablek kaimanan 17 miliar ayo urang kamari keur corona kudu 3M ari si eta 17M punten Bu mata kurang boga budak teh sains teknologina sakolakeun dampingan ku agama lamun urang ayeuna sakolahna diperhatikeun SMP na diperhatikeun kuliah diperhatikeun atuh ngaji ge perhatikeun da dina jero kubur teh moal aya budak datang ka luhureun kubur urang geus maot budak datang profesor matematika urang paeh na jero kubur budak datang jaroh ka urang teu bisaeun ngadua pira kurek kieu 2 kali 2 sama dengan 4 cek urang teh malaikat aya budak abdi aya datang ka dieu nya mawa doa teu henteu mawa 2 kali 2 4 punten bekel urang di dunia sains teknologi ulah tinggalin tapi agama ge ulah disapele eta terus kunaon oratna katutup ku perhiasan emas di mana di akhir zaman Muhammad bakal loba jelema nu resep kana kaahengan dunia poho ka akhirat resep kana kaahengan dunia poho ka akhirat aya nu kitu mah ustad nu hubud dunia bener nu beunghar lain nu mobilna alus lain nu imahna badag lain nu duitna loba lain eueuh nu nyebutkeun hubud dunia duitna loba eueuh nu nyebutkeun hubud dunia mobilna alus eueuh nu nyebutkeun hubud dunia naon imahna mentereng tapi disebut hubud dunia paduli jelema biasa teu boga sagala tapi ninggalkeun perkara ibadah pikeun perkara dunia eta hubud beca belaan teu salat ngojek belaan teu salat da cenah ustad ngojek ge ibadah heueuh ngan ibadah nu sejen moal ditarima lamun teu dibarengan jeung salat tuh mata kuang refleksi urang palebah dieu nya urang teh naon introspeksi urang teh kaemutan berarti urang kudu leuwih apik afdol palebah mana urang kudu leuwih apik
Perjalanan dilanjutkan sampai ke Masjidil Haram, nyampe di Masjidil Aqsa, ningali Masjidil Aqsa ngemplong bu, teu aya saha. Sakitu agengna Masjidil Aqsa ngemplong, teu aya saha. Ai pas Rasul mapah ka palih payun, ngalieur ka tukang. Nah, ai pas ngalieur ka tukang, para nabi jeung para rasul aya termasuk para malaikat turun. Ngeret ka hareup Kangjeng Rasul dieret. Ceuk Adam kumaha, Muhammad geus waktuna nangtungkeun salat. Ai cek Muhammad saha nu rek ngimaman. Jibril dongkap nyanak panangan Kangjeng Rasul di tempat pangimaman Kangjeng Rasul waktu harita jadi imam di antara makmum para nabi jeung para rasul. 2 rakaat natepan assalamualaikum pas assalamualaikum katingali Nabi Adam, assalamualaikum katingali Nabi Isa panggencana. Ai pas geus beres assalamualaikum ka hareup malaikat tukang tos teu aya deui. Sakolepat lek teu aya. Jibril kamarana para nabi jeung para rasul. Cek Jibril kumaha tos ngantos salira di langit. Hebat. Disambut ku para nabi ku para geus puguh ku para malaikat. Kuring kumaha naekna Jibril? Allah geus mere syariat ka salira. Aya 7 tanggana. Hiji tangga hiji lapisan. Berarti langit aya 7 lapisan. Aya sabaraha hiji tanggana? 7. Kan aya syariat hiji tangga turun ke Masjidil Aqsa. Ditincak ku Kangjeng Rasul nincak kana eta tangga, nincak heula kana batu. Ngan batuna teh rada jangkung, Pak. Si batu eta istimewa. Ketika Jibril rek nyangcang buruk na batu eta, si batu ngahipuan jiga busa. Geus dicangcang, dilesotkeun ku Jibril eta batu heuras deui. Ngan eta batu satengah ngangkang ngalayang. Kangjeng Rasul rek naik kana eta batu, punten mun dibayangkeun acukan raksukan Kangjeng Rasul kan jubah. Mun ceuk bahasa urang gejen, teu nepi rek kaluhur teh teu nepi rek ngajak kaluhur teh. Maka butuh panincakan nu leuwih handap. Maka Allah ngutus hiji eruh ka hade, eruh teu jeung jasad. Hiji eruh anu dongkap ka Kangjeng Rasul nyodorkeun punuk. Muhammad tincak punuk kaula. Ditincak ku Kangjeng Rasul naik kana luhureun batu, na luhureun batu Kangjeng Rasul malik ka eta eruh, ai anjeun eruh saha? Eta eruh ngajawab, kuring turunan salira, cicit salira anu bakal jadi pamimpin di antara para wali anu disebat Sultanil Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Cek Kanjeng Rasul kumaha? Ayeuna telapak sampean kuring aya dina punduk salira, tingalikeun engke di alam jagat, telapak sampean anjeun bakal aya dina punduk para wali. Patak mun resep ka Allah baca Quran, lamun cinta ka Muhammad baca sholawat, mun cinta ka para wali atuh urang teh saeutik-saeutikeun ngadengekeun manaqib Sultanil Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Naik ta kana tangga ngan Kanjeng Rasul mah teu mapahna tangga teh. Ngan kur naik sahiji tanggana maju. Patak ayeuna aya di alam dunia lamun ameng ka supermarket, ka ieu ka mall aya tangga majunya. Naon namina teh? Sanes lift. Eskalator. Ari lift mah bu anu kotak, anu di luhurna aya aksaraan open. Ngan ka hade eta lain open kueh lain. Mana aya kejadian ti lembur ini ka kota, cenah open badag-badag teuing. Sagede kumaha kuehna. Efek aya orang Cina rek asup kana eta naon lift dicaram ulah asup nya bisi tutup. Eta maksa orang Cina asup da mun teu ngartieun bahasana. Sup we ai pas naik ka lantai kadua, ti lantai kadua anu turun ka lantai kahiji orang Afrika. Nu tadina bodas jadi hid. Ceuk eta orang lembur, ceuk aing ge ulah asup ceuk. Padahal jeleumana beda. Naik ta eta tangga ka langit kahiji henteu. Aya perbatasan antara langit jeung bumi aya gerbangna. Di dinya aya Nabi Ismail. Jeung dua malaikat. Nabi Ismail nanya ka saha? Ka malaikat Jibril. Nah ieu dibawa ka dieu. Pan Muhammad macan maot. Nah geus dibawa ka langit geus aya izin can ti Allah. Ceuk Jibril tos aya widi ti Allah ditemongkeun surat undanganna mun ceuk bahasa urang. Masuk Muhammad ka langit kahiji. Teraskeun ieu teh. Itu kekarak naik can turun Pak.
Wios lami. Wios wengi. Bener paeh di dia mah. Mudah-mudahan tamat amin. Di langit kahiji Kangjeng Nabi Muhammad tepang sareng Nabi Ismail mah di gerbang langit. Di langit kahiji Nabi Muhammad tepang sareng Kangjeng Nabi Adam. Sahaja ingat-ingat bisi budak nanyakeun, incu nanyakeun. Di langit kahiji tepang sareng Kangjeng Nabi Adam. Kamana Muhammad abdi diondang ku Allah. Alaksanakeun Isra wal Mi'raj. Muhammad ngobrol panjang lebar jeung Nabi Adam. 3 urang lamun rek ka Jakarta boga kolot di Bandung nyimpang heula tak kitu. Ngobrol jeung Nabi Adam, "Ya Muhammad, cirian itu teh Jabarah mah. Cirian itu tempat kuring turun. Cirian di ditu dicaritakeun ku Nabi Adam zaman Nabi Adam, mata Kangjeng Nabi Muhammad diisrokeun jeung dimirajkeun ku Allah. Lain meunang salat wungkul, intina salat, tapi padahal di jero salat eta aya peradaban sejarah ti Nabi Adam nepikeun ka Nabi Isa. Naik deui ka langit kadua kana tangga anu kadua, maju deui. Padahal salangit teh salapisan jarakna 500 tahun Bu. Lamun ibu orang Cinenyo sareng bapak orang Cinenyo bade ameng ka langit, lain masalah bekel jeung timana lain, tapi masalah waktu Pak. Lamun orang ini di dunia umur 50 tahun nepi ka langit kahiji umur 550 tahun. Kangjeng Nabi Muhammad masa kolepat sak kunaon dah kahoyong Gusti Allah. Yang kenceng ngangkleungna ka langit 100 tahun. Jarah wali songo we carangkeul punuknya. Ieu ka langit 100 tahun. Singgah di langit kadua aya 2 nabi, Nabi Isa jeung Nabi Yahya. Kunaon di langit kadua aya 2an? Kusabab Nabi Isa kerek turun ke alam dunia. Mun Nabi Isa turun ke alam dunia, mun di langit kahiji ngan di langit kadua ngan kur Nabi Isa wungkul, di mana ke Nabi Isa turun langit kosong. Tak 2an jeung Nabi Yahya. Ketika di langit kahiji ibu di Nabi Adam dibere ilmu ku Nabi Adam, ilmu nama ti Allah ngan syariat ti Nabi Adam. Ilmu naon? Ilmu bercocok tanam. Lamun aya nama disebut teh Departemen Pertanian. Bercocok kusabab Nabi Adam ketika turun ke alam dunia can aya nanaon waktu hari tadi parentah ku Allah titah pepelakan. Mun baheula Nabi Adam temelak kalapa, ayeuna moal aya naon? Kalapa. Di Nabi Adam ilmu pertanian, naik ke langit kadua panggih jeung Nabi Isa dibere ilmu kedokteran. Kusabab Nabi Isa kapungkur nuju meneng di alam dunia teh bisa mukjizat teh bisa nyembuhkeun orang sakit, bahkan biridho illah ridho Allah bisa ngahirupkeun jelema anu mau. Diberi ilmu kedokteran, naik deui ka langit katilu, tah di dinya aya Nabi saha? Nabi Harun. Diberi ilmu naon? Palak, perhitungan, perbintangan, matahari, perhitungan bulan, matak ayeuna anu disebut bulan Hijriyah, anu disebut bulan Masehi. Naik di kalangit kaopat aya Nabi Idris. Naik di kalangit kalima aya Nabi Yusuf. Ku Nabi Yusuf dibere ilmu naon? Ilmu ekonomi, dan Nabi Yusuf keur jumeneng di alam duniana dibere mukjizat ku Allah jadi bendahara kerajaan Mesir. Anu nyalametkeun masyarakat Mesir 7 tahun ketika kekeringan. Naik ke langit kagenep aya Nabi Musa, naik ke langit ka-7 aya Nabi Ibrahim, dibere ilmu keyakinan ku Nabi Ibrahim, lengse ti Nabi Ibrahim ngan di langit kagenep ketika penak jeung Nabi Musa, ceuk Nabi Musa Muhammad lamun geus panggih jeung Allah ulah waka turun ka dunia nyimpang heula ka dieu. Ceuk Nabi Musa. Tarehkeun we ieu mah bisi keburu subuhnya. Nah, geus di langit ka-7 jeung Nabi Ibrahim naik ka lapisan ka-8. Kunaon teu disebut langit ka-8? Da langit mah 7 lapis ngan aya lapisan ka-8. Namina Sidratil Muntaha. Naon cenah? Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha teh gambaranna hiji tangkal anu badag, anu eta tangkal teh aya daunan. Lamun daunna saking badagna murag ka alam dunia poek.
Padang. Daun teh juga celi gajah Pak. Celi gajah, terang Ibu. Orang kedong sebelah, anu sebelah di kejero, eta celi gajah, itu tak tukang. Bisi anu teu kantos ningali celi gajahnya, enjing tah bulan Ramadan sok aya dina keler. Kuping gajah, udah teu jauh beda juga kitu. Kitu tah kapangker. Eta daun hijina aya namian Pak. Nami bapak, nami ibu, nami abdi aya na daun eta. Hiji nami, hiji daun, hiji nami. Lamun daunna hiji, manusana hiji. Matak bing bilangan daun Sidratil Muntaha, dibilangan sabaraha jumlahna, salobana manusia di alam dunia. Agung Pak tangkalna, akarna di langit ka-4, pucukna di lapisan ka-8, luhureun langit ka-7. Berarti 4 lapisan langit, salangit 500 tahun. Berarti mun rek nanya, mun rek naon, mun rek naik kana tangka Sidratil Muntaha, urang butuh waktu 2000 tahun. Saking kujangkungna. Cik abi rek naros di Talaga, aya tangkal anu ditaekan isuk turun sore. Aya teh. Ditaekan harita turun harit, sajangkung-jangkungna kalapa paling lila 10 menit. Leres teh. Man aya cenajang nu sajam nu kumaha Pak nu hees di luhur eta mah lain deui. Ieu mah jangkung Bu. Tah cicing. Baya ka harti ya. Lamun eta daun contoh. Hiji daun namina nami abdi Muhammad Ridwan Alawil Hadad. Hiji daun ya. Si daunna teh garing Pak. Geus garing paeh. Mun paeh kumaha daun? Murag. Geus garing pan paeh, lamun geus paeh lain garing deui. Berarti geus paeh teh naon? Murag. Di lapisan ka-8 eta daun murag, kalayang ka langit ka-7 ka-6 ka-5 ka-4 ka-3 ka-1 nepi di langit ka-1 aya malaikat Ijroil keur cicing, ditingali eta daun anu murag, dicokot ku malaikat Ijroil, ditingali ngaranna. Saha ieu ngaran dina daun? Cecep. Atawa Muhammad Ridwan Alawil Hadad. Di teangan jelemana di dunia, di mana jelemana? Oh, keur ngaji di Cinango. Non? Di Cinenyo. Berarti can sarare ieu. Oh, cenah keur ngaji di Cinenyo Talaga. Daunna geus paeh dicekel ku Ijroil, jelemana keur ngaji. Punten, bisa diengkekeun maotna. Sugan abi nawar ka Ijroil ke heula can balik, dusna can naik kana mobil. Bisa teu? Biasana ieu mah. Mun balik ngaji teh sok dibere dus. Ngan kahade panitia bisi rek meredus ngaranannya. Itu ajengan. Terus nu hiji deui organ. Itu. Soalna pernah Kang ngaji di Cikatomas dibere dus 2 eueuh ngaranan. Ieu turun di Tasik abdi ka Kawali ka Ciamis. Ieu hi asuga teh sarua we, ieu hiji abi hiji. Abdi nepi ka Ciamis jam 3 peuting Pak. Keun bae nu nanya oge. Nepi ka Ciamis ka Kawali jam 3 peuting, lapar dibuka dus, da yakin pasti dahareun. Ai pas dibuka teh ngajeplak bodas eta sangu wungkul. Ai rencangna ka mana cenah ieu? Ngan ingat hiji dus di Tasik tah saksina hirup keneh. Langsung nyokot HP. Mangken? Aya dus, aya. Aya rencangan, aya. Ngan tah deueuh sanguan, heuh di aing. Tah kitu milik mah moal pahili nu ngaji ajengannya nu meunang daging tukang organ. Tak kahade panitia supados janten perhatosan. Biasana ieu mah ai teu biasa mah teu nanaon biasakeun. Ai bojo poceu bojo sok kieu cenah. Bapak cenah ngaji di dinya mah dusna alus cenah kitu. Matak sing alus mere dus teh. Dugi ka mana tadi? Tuh geus poho deui gara-gara dus. Bisa diengkekeun? Teu bisa. Tinggalina surah Al-Hijr. Matas bikum min ummatin ajala wa ma yastakhirun.
Moal aya hiji kaum, moal aya hiji jalma, moal aya hiji makhluk anu bisa ngangkekeun kana ajal jeung miheulakeun kana ajal. Paduli di dunia ngeunah hirupna Gusti hayang 2000 tahun teu bisa ajali geus datang balik wayahna. Paduli di dunia hirupna sangsara berat jeung cobaan kitu kieu sagala rupa geus rieuh mikiran hirup poe Salasa bagian mayar kredit, poe Rebo bagian bank emok. Nah, seuri aya di dia Bang Emok. Hah? Nu boga hutang ka Bang Emok sing lunas. Ngan syarat ulang nganyuk deui. Sing lunas, amin. Syarat ulang nganyuk deui. Lihat Gusti abdi di dunia teh ujian mani berat pisan Gusti. Abdi hayang maot ayeuna wae meskipun nguyuk baygon 5 jaliken moal paeh. Ku sabab can waktuna. Jelema di jalan panggih jenggeng motor dikadek di dieu 4 di dieu 3 di dieu 5 teu paeh can waktuna tapi ti serene seret geplak lep eueuh we ku sabab geus waktuna matak punten ibu yaumil akhir aya 2 hiji yaumil akhir teh engke hancurna alam dunia anu secara umum anu jang pribadi yaumil akhir teh lain isuk tapi ayeuna Bu Pak ai poe akhir teh iraha. Hah? Engke kiamat ulah hayang. Pangrugi-rugina jalma anu nyaksian alam dunia mata ngadoa teh ulah hayang panjang-panjang teuing umur teh. Bisi nyaksian alam dunia hancur. Ai poe akhir jang urang iraha ayeuna Pak. Ayeuna Bu. Ayeuna. Sok ayeuna taros manah masing-masing. Tanya hate sorangan-sorangan teu kudu dijawab ku lisan aya di dieu nu hadir yakin isuk jam 7 hirup keneh aya isuk cenah subuh nu yakin hirup keneh aya matak ceuk sair ge bila datang Ijrail mencabut nyawamu semua akan menggigil sekujur tubuhmu parduki payah akan berlaku pada dirimu parduki payah geus berlaku jang urang berarti urang geus jadi mah coba keungnya ngomongkeun maot mah nya pang tuluykeun deui na Isra Mi'raj lapisan kadalapan Sidratil Muntaha matak punten Bu bisi daun urang paeh di Sidratil Muntaha urang na maot di alam dunia ulah kina-kina jelema teu boga disebut paeh maot we Pak ulah nu boga pupus nu teu boga paeh jelema mah kabeh ge maot lamun sato paeh karena sato mah geus beres paeh eueuh urusan naon deui eueuh carita hayam paeh ditanya ku malaikat munkar nakir ai manusia mah maot mah pindah ti alam dunia ke alam barjah nu dimimitian ku alam kubur tuh tapi lamun daun batur anu paeh daun urang hanapeunana contoh imah contoh daun abdi nu paeh daun ibu hanapeun katingang nu ibu teh ku daun abdi da daun malamun murag teh kaningang nu hanapnya katingang daun ibu jeung bapak ku daun anu abdi paeh nu ibu macan paeh tapi katinggang ku daun abdi ku Allah dibere beja ka urang di alam dunia supaya urang muntang ka Gusti bisi milu murag sok aya paribasa hujan tengah poe bari caang panon poe disebutna teh sok aya nu maot ngorang eta keung deui wae teraskeun yo sungi alah ruas juga teh naon ngajeleng teras kumaha dibere beja ku Allah kumaha mere bejana Allah sok ngahiyang cepil osok tah urang mun keur calik nyapa ujug-ujug cepil teh ngahiyang osok kitu osok kan urang mah sok langsung cop ka tatangga pas ngahiyang cepil teh langsung aduh cenah ceuli mani ngahiyang meureun aya ngomongkeun eta teh jieunnan orang Yahudi supaya urang teu inget ka Allah supaya urang jadi kalah menang dosa padahal ceuli ngahiyang teh dibejaan ku Gusti daun urang katinggang ku daun batur Bu
Terus kudu kumaha pagaweana masuk di pigawe agamana tinggalin nu mana pagaweanana nu ieu eta pagaweanana ngan agamana tinggalin ayeuna memakai agama nu resep sholawat ku sholawat nu resep tasbih ku tasbih nu resep istighfar ku istighfar nu resep ku tahlil urang naon ketika ngahieung cepil sok buleudkeun tah liang naon liang leungeun tingalikeun lempengkeun jeung lisan baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi tiupkeun tah kana liang leungeun bawa ka dieu nu dibawa ka dieu teh barokah tina sholawat lain dia ngahieung cepil teh sholawat teu naon naon dibawa ka dieu da angin malesot tapi barokah sholat matak mun aya orok kakarak lahir sok diharewoskeun dina ceuli nu katuhu jang anjeun dibere ngaran ku Bapak Muhammad Kafi langsung dituliskeun di lohil nah hiji daun nu anyar jadi di ngaranan Muhammad Kafi naik deui ka lapisan kasalapan namina rob mustawan di dinya tempatna kalam nuliskeun amal hade jeung amal goreng manusia ketika Rasul lewat ka rob mustawan belah katuhu ngageret Rasul bingah kusabab keur dituliskeun amal hade pikeun umatna tapi ketika ngadangu ngageret belah kenca Rasul di dinya serentak liren nangis di dinya ngadua ka Allah ya Allah hampunten dosa umat abdi cacak geus salengkah deui rek panggih jeung Allah Muhammad inget ka umatna tapi urang rek panggih jeung wali kota kadang poho ka Muhammad eta bedana Kangjeng Rasul marek panggih jeung saha jeung Allah ingat keneh ka urang saha umatna ai urang marek panggih jeung jelema gede poho ka Kangjeng Nabi matak disunnahkeun ku ulama mutanabi lamun rek ka mana wae rek asup ka tempat naon wae mimitian ku kalimat assalamu alayka ya Rasulullah ayeuna uwih ngaos ka bumi ketrok buka panto assalamu alayka ya Rasulullah asup ka kamar assalamu alayka ya Rasul pamajikanna ngaji salakina teu ngaji pamajikanna balik ka imah salakina keur hees di kamar keur ngomeh HP kieu pamajikanna asup ka kamar assalamu alayka ya Rasulullah ajak salakina sia teu eling ti iraha urang mah salaki maneh lain Rasulullah tak kitu mata gunana kudu bayaab apa sok barang heula sholawat sallallahu ala sallallahu usahakeun dina sapoe sapeuting meunang diwiridkeun 75 kali paling saeutik di luar sholat pagi we 5 waktu sholat minimal 75 kali lamun langkung sae ibu keur puyeng sholawat ibu keur bingung sholawat sok sing resep sholawat mun tangka Kangjeng Rasul da syariat urang nepi ka Allah teh eueuh deui iwati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi naiklah ka lapisan kasabaraha ka 10 aras-aras rob mustawan alamil uluwi alam pangluhurna lapisan ka 11 di dinya Rasul ningali aya hiji malaikat anu jangjangna aya 1400 sahiji jangjangna di antara 1400 setara dengan 600 setara dengan 1200 jangjang malaikat Mikail eta malaikat Pak anu nanggung aras-aras jadi aras-arasnya dipanggul ku malaikat eta Pak eta malaikat sok goncang Pak kata sok aya paribasa doa yang mengguncangkan aras amalan yang mengguncangkan aras jadi lamun geus goyang aras dina katerangan Allah nanya malaikat kunaon anjeun kalah teu cicing ceuk eta malaikat Gusti aya jelema nu ngadua nu matak ngagemparkeun aras ceuk Allah kumaha Jibril giru ijabah matak doa nu diterehkeun ku Allah teh anu bisa ngaguncangkeun aras naon amalanana aya 3 seriji
tilu wartoskeun ulah wartoskeun pada dilakkonan insya hiji sing daek nyieun kaalusan kanu jadi kolot. Mun ibu boga duit, mun ibu boga tuangan, bapak gaduh sarung enggal, dipasihkeun kanu ngaran bapak urang, meskipun bapak urang geus aki-aki, urang nyieun kahadean kanu jadi kolot, meskipun barang nasapele, nu dibikeun ngan ku saeutik, tapi eta barang matak ngagoncangkeun aras, diijabah doa eta jelema. Amin. Hiji. Kadua, sing daek nyieun kaalusan kanu jadi guru. Sahaja baheula saha nu ngajarkeun alif-alifan ieu anu ngajarkeun ngaos anu ngajarkeun aqaidul iman anu ngajarkeun salat nya sing daek nyieun kaalusan kanu jadi guru mun urang nyieun kaalusan kanu jadi guru maka otomatis aras berguncang waktu harita Allah ngaijabah doa urang amin. Nu katilu sing daek nyieun kaalusan kapapada manusa jalma anu alus kapapada manusia doana bakal tereh diijabah ku Allah karena jelema anu pangalusna nu mangpaat pikeun manusia balarea cek katerangan khairun nas anfa'uhum linnas nyambung tah tin katerangan. Ai urang kunaon doa teu diijabah meureun kahalangan kulisan urang. Ai pas lohor ngadua ya Allah abdi hayang dipaparin rezeki anu ngalimpah tur barokah kulawarga sehat wal afiat salaki soleh budak soleh tur solehah ya Allah hayang nikmat dunia nikmat akhirat. Ai pas jam 1 ngobrolkeun batur di warung doa ka karak nepi ka langit kahiji turun deui gara-gara ngobrolkeun nu boga amal ulah agul ku amalna karena amal bisa hancur kunaon tapi nu boga dosa ulah leutik hate karena dosa bisa lebur ku tobat ka Gusti Allah. Maka untuk orang suci jangan merasa bangga, jangan merasa tinggi hati karena kita punya sejarah dan kita punya masa lalu. Tapi untuk orang kotor jangan pernah berkecil hati karena kita masih punya masa depan. Mata kiwang sami-sami silih elingan. Naik kaluhur tadi dinya tepang jeung Gusti Allah dipaparin salat wajib 50 waktu. Nu 50 teh dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi rek turun ka alam dunia emut tadi cek Nabi Musa titah nyimpang heula ka langit kagenep. Nyimpang deui ka langit kagenep. Musa abdi bade uih tos rengse ti langit ti Lauhil Mahfuz, tos rengse ti aras-aras. Cek Musa meunang naon Muhammad ti luhur. Cek Kangjeng Rasul meunang wajib salat 50 waktu. Cek Nabi Musa naik deui Muhammad moal kuateun umat anjeun mah. Umat Ibrahim satangtung Ka'bah Muhammad. Umat Ibrahim sapantar jeung Ka'bah. Umat anjeun mangke di akhir zaman ningali Ka'bah teh bakal tangah. Bener. Tinggalin umroh jeung haji nu kantos ngalaman ka Mekah, ningali Ka'bah teh tangah, Pak. Jangkung padahal umat Nabi Ibrahim teh sapantar jeung naon? Jeung Ka'bah. Umat Nabi Adam diuk dina luhur gunung sukuna nepi kana dasar gunung. Ai urang mah naik ka gunung belaan beak sagala rupa, bebekelan ge pop mie beak 7. Naik gunung naik deui Muhammad unyukan ka Allah kurangan unyukan Kangjeng Rasul ka Gusti nyuhunkeun dikirangan ku Allah 50 dikurangan 5 jadi sabaraha 45 datang deui ka langit kagenep cek Musa kurangan deui bulak-balik tah ti Nabi Musa ka Allah ti Allah ka Nabi Musa ti Nabi Musa ka Allah ti Allah ka Nabi Musa salapan balikan sabalikan dikurangan 5 berarti salapan kali 5 45 50 dikurangan 40 sesana seriji 50 dikurangan 40 sesana seriji berarti hudang kene ngan lamun 50 dikurangan 45 berarti sabaraha 5 matak ayeuna aya 5 waktu wajib pikeun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan anu 5 waktu eta setara dengan ganjaran 50 waktu. Hebat. Tos cenah ayeuna mah katampi ku abdi 5 waktu Musa, cek Musa naik deui Muhammad ulah 5 2 we. 2 muhun 2
naon dua teh Musa maghrib jeung isya matak nu berjamaah teh nu loba teh maghrib jeung isya. Ai Kangjeng Rasul gaduh sifat isin, ai ngaran manusia teh boga sifat era atuh isin Musa geus diturunkeun tina 50 jadi 5 coba kira kurek nawar deui ibu meuli tiung hargana 100.000 didiskon jadi 5.000 ek nawar moal ditampi ku abdi Musa wios 5 oge ek turun ke alam dunia dikewat ku Nabi Musa eceuk saha cek Nabi Musa Muhammad cicing anjeun rek turun ke alam dunia anjeun geus apa sejarah para nabi ti mimiti Adam nepikeun ka Isa tapi kuring rek nanya ka anjeun naon Musa kuring rek nanya anjeun geus apal perkara asbabun nuzul tina salat bisi umat anjeun kadi ada di dalam dunia teh nanya kunaon subuh 2 rakaat teu 3 kunaon maghrib teu 2 kunaon atuh anu 2 teh lain lohor keriweuh imah lohor keriweuh 4 leres deh matak naon subuh keur nyase 4 lain 2 Kangjeng Rasul ngahulang kahade umat anjeun di akhir zaman bakal kritis punten Bu budak ayeuna kritis baheula mah urang cukup ku pamali ulah pamali eureun tapi budak ayeuna cenah pamali teh bahasa Arab ai teh pama teh eta perkara likeur kuring cenah jadi pamali teh lain keur anjeun tapi keur kuring padahal baheula mah ku kecap pamali eureun budak teh kan magis teu sieun ku kecap pamali. Bapak Muhammad teh anu lawa katurun, bapak di langit keneh. Atuh kuring kudu nanya ka saha? Anjeun rek nanya naon? Cek Nabi Musa. Ari pek Nabi Muhammad teh pertama kali naroskeun teh salat subuh. Cek Nabi Musa hampura subuh meulin bagian kuring. Tuh di langit kahiji jelemana Nabi Adam alaihis. Jadi salat subuh teh ti Nabi Adam alaihis. Syariatna dicandak ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaros ka Nabi Adam ya Adam kunaon anjeun kapungkurna tepan 2 rakaat lain 3 lain 4 lain 5 cek Nabi Adam kumaha kuring syukuran ka Allah tina 2 perkara hiji disalametkeun tina poekna peuting kadua disalametkeun dibere cacaang panon poe kuring syukuran ka Allah tina 2 perkara kuring ngadegkeun salat 2 rakaat dina dasar parentah ti Allah maka dicanak syariatna ku anjeun maka sing saha jalma anu ngalaksanakeun salat subuh 2 rakaat maka eta jalma di samping amal ganjaran dina ngalaksanakeun kewajiban tapi eta jalma meunang amal ganjaran saperti syukuranana Kangjeng Nabi Adam ka Gusti hebat salat subuh 2 rakaat syukuran Nabi Adam 2 rakaat saacan subuh eta teh disebut salat fajar atarapi anu nyebat salat qobla subhi teu aya ba'da subuh mah nya kunaon aya teu aya ba'da karena saenggeus waktu subuh aya hiji umat anu sembah naon ibadahna dina waktu saba'da subuh anaon umat majusi gawena ngadaguan panon poe pangeranna aya 2 panon poe jeung bulan ceuk eta umat majusi panon poe teh jeung bulan teh pangeranna teh sok diadu cenah lamun nu meunang gerhana disebut gerhana bulan mun nu meunang panon poe disebut gerhana panon poe tuh matak subuh 2 rakaat ti Nabi teu bisa ada ai lohor ti Nabi acan lohor ti Nabi saha Adam naik ke langit ke-7 di langit ke-7 aya Nabi Ibrahim jadi lohor teh ti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim syukuran 4 perkara ngadegkeun salat diparentah ku Allah 4 rakaat maka waktu harita Nabi Ibrahim ngadegkeun salat dicanak syariatna ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sing sahaja manu ngalaksanakeun salat lohor 4 rakaat di samping kewajiban maka eta jalma meunangkeun ganjaran syukuranana Kangjeng Nabi Ibrahim ka Gusti Allah aya di dieu nu sok syukuran jeung Nabi Ibrahim aya anu sok ngalaksanakeun salat lohor kumaha syukuran Nabi Ibrahim teh Nabi Ibrahim ibu lamun syukuran mencit onta 7.000 mencit doma 100.000 mencit naon mencit sasatoan anu diitungna ribuan lain hiji 2 matak sing saha jalma anu salat lohor di samping kewajiban syukuranna saperti Nabi Ibrahim anu mencit sasatoan ribuan jumlahna amin salat asar ti saha Ibrahim ampura asar eueuh di langit bebeja ka Musa cenah digeroan ku Nabi Musa asar ti Nabi Yunus alaihi salam Nabi Yunus disalametkeun ku Allah sami tina 4 perkara syukuran ka Allah diparentah tina 4 perkara ngadegkeun salat maka eta 4 perkara jadi syariat pikeun umat Islam jadi kewajiban pikeun urang sadayana sing sahaja manu ngalaksanakeun 4 perkara salat 4 rakaat salat dina waktu asar maka eta jalma meunang ganjaran di samping kewajiban meunang ganjaran saperti syukuranana Kangjeng Nabi Yunus ka Gusti Allah
Kangjeng Nabi Yunus syukuran tina naon? Kangjeng Nabi Yunus dipaparin opat kapopoekan Pak, dilebetkeun kana lauk nun na jero laut, opat kapopoekan. Hiji poekna peuting karena waktu peuting, kadua poekna cai laut karena lauk asup kana dasar laut, katilu poekna beuteung lauk karena Nabi Yunus aya na beuteung lauk, kaopat poekna beuteung lapar. Matak sing sahaja mah anu ngajaga salat asar di awal waktu, maka janji Allah moal dibere kalaparan di alam dunia jeung di alam kuburna. Amin. Matak menta dunia waktuna tas asar lain tas subuh. Mun urang rek menta dunia lain tas subuh tapi tas naon? Tas asar kunang ustad ulah tas subuh, karena tas subuh mah teu dipenta ge dibikeun 2 rakaat saacan subuh ganjaranna dunia jeung eusi. Tuh, terus maghrib bisa maghrib bonggeredekeun maghrib bisa. Maghrib ti Nabi Isa alaihis. Ai sugan Nabi Isa mah salat Isya nya. Pada sarua ngaranna henteu Bu, maghrib di Nabi Isa. Tina 3 perkara Nabi Isa syukuran ka Allah, diparetah ngadekeun salat 3 rakaat, maka Nabi Isa waktu harita naon kumarayap di alam dunia ngadekeun salat 3 rakaat diparetah ku Allah, syariat dari cana ku Nabi Muhammad, jadi kewajiban pikeun umat Nabi Muhammad, umat Islam sadayana. Sing saha jalma anu syukur ngalaksanakeun salat maghrib 3 rakaat, maka eta jalma saperti syukuranna Kangjeng Nabi Isa ka Gusti Allah. Ai salat Isya ti saha? Ti Nabi Musa. Nabi Musa disalametkeun tina 4 perkara. Hiji dibere pamajikan anu kuat, kadua dibere Nabi Harun mampu mimpin umat ketika ditinggalkeun ku Nabi Musa, katilu Nabi Musa disalametkeun ku Allah ketika berhadapan dengan Fir'aun didampingi ku para penyihirna, boga tongkat 8 tongkat, tongkatna dialungkeun jadi orai. Nabi Musa diberi tongkat ku Allah tina naon? Tina kai. Tongkat Fir'aun geus jadi orai 8 siki Bu, tongkat Nabi Musa mah keur dicekel keneh. Nabi Musa teu apaleun Pak tongkatna bisa jadi orai. Nabi Musa nanya ke Allah, dan Nabi Musa mah tanpa Jibril nanya ke Allah, Gusti ieu kudu kumaha ngalawananana? Cek Allah kumaha? Alungkeun tongkat ku anjeun. Cek Musa, terus mun dialungkeun kumaha tongkatna? Cek Allah kumaha? Ulah loba obrol, kewajiban anjeun mah ngajalankeun parentah kuring, alungkeun tongkatna keun kuring nu ngarubahna. Dialungkeun eta tongkat ku Nabi Musa, padahal Nabi Musa ge teu apaleun eta tongkat bisa robah jadi orai. Jadi nu reuwas lain Firaun ngungkul, Nabi Musa ge reuwas. Pas dialungkeun tongkatna Firaun ngejat, Musa ngejat. Nah cenah jadi orai, dihakan eta orai Fir'aun anu salapan, geus beres dihakan orai Fir'aun anu salapan, Nabi Musa teu apaleun kudu kumaha newakna, bisi maco da badak. Cek Allah kumaha? Musa cekel buntutna, dicekel buntut eta orai, langsung eta orai robah deui jadi tongkat, dicopot ku Nabi Musa. Nabi Musa geus apaleun tongkatna bisa robah jadi orai, tapi salila umur Nabi Musa ngan kudu sakali Pak tongkat eta dirobah jadi orai. Coba mun tongkat eta dibikeun ka urang ayeuna. Berhenti sirik ngapoe minggu aya di alun-alun. Wah speaker jeung toa, tongkat jadi orai 2000. Urang eta mah. Nabi Musa teh apaleun tongkatna bisa robah jadi orai Bu. Matak punten urang ge ulah sok nyanyahoanan. Ieu batu ali tah matak payu kana dagang. Ai dagangna henteu. Payu moal. Moal tapi sok aya cenah ieu batu ali pamere ti kiai, pamere ti ajengan, apa eta mah? Kunaon? Karena batu ali ti kiai jeung ti ajengan komo ti mursyid mah barokah da sok dipake ibadah. Atuh sugan dipake ku urang jadi naon? Kuat karena ibadah. Itu batu ali abi leutik-leutik kieu ge bisa pake megat angkot. Bener, beus lah beus nu badag ulah angkot mah leutik badag. Sok itu bus keur tarik napa di jalan raya ku abi di kieu eta ku batu eueuh. Heeh, ai cek kenek teh bade ka mana Kang? Cenah gitu. Nabi Musa mah teu apaleun tongkatna bisa robah jadi orai. Maksudna kumaha Ustad? Ieu urang ngajalankeun parentah Allah. Ulah sok loba nanya rek jadi naon jadi naon. Nu penting ngajalankeun parentah Gusti. Keun masalah ngarobah hirup mah urusan Gusti Allah. Usaha dagang, usaha tani, usaha kieu, usaha kitu, ulah ngitung hasil. Jalankeun we parentahna, keun Allah nu ngurus hasilna. Ayo urang masuk dihitung jeung hasilna, mata hasilna ge sakitu-kituna, kusabab meunang ngitung jelem. Rek di mana Allah mereka ajaiban lamun kurang geus ti itu. Terus kaopat Nabi Musa disalametkeun ku Allah ketika diudag ku Firaun yang hareupan laut, teu tukang Firaun cek Allah kumaha tenggeukeun Musa kana eta cai laut, ditenggel cai laut nyingrai Nabi Musa mentas, geus mentas Nabi Musa salamet tah tenggeukeun deui cai laut ngahiji deui. Na Firaun paeh dina kaayaan tilelep di tengah-tengah sungai Nil atanapi mun ayeuna mah disebut segitiga samudra.
Tapi ketika Nabi Musa bisa melah lautan, ketika arek ini ke mana? Ka Mesir deui, henteu melah laut ceuk. Cek Nabi Harun, Musa atuh beulah lautna baya deukeut. Cek Nabi Musa, moal nikreuh mapai sisi laut, nikreuh mapai sisi laut. Pan urang mah lamun dibere ilmu ngapung, meureun geus moal wawuh jeung motor. Leres teu? Ah, anu moal gaduh motor dan tiasa ngapung, leres teu? Tapi Nabi Musa mah bisa melah laut, teu dibelah deui laut. Cek Nabi Harun, aya Musa kitu-kitu teuing, padahal mah beulah laut teh baya deukeut tinggal nyebrang. Leres teu? Cek Nabi Musa kumaha, hampura Nabi Harun kuring eueuh parentah ti Allah. Matak jelema anu salamet di alam dunia, salamet di akhirat, jelema anu ngajalankeun parentah ti Gusti. Meskipun pahit rasana, meskipun berat rasana, meskipun kudu nikreuh mapai sisi laut, tapi lamun eta jelema ngajalankeun parentah Allah, bakal aya dina kanikmatan, bakal aya dina kabagjaan, bakal dina kamuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 rakaat ngadegkeun salat matak sing saha jalma anu sukana ngalaksanakeun salat Isya 4 rakaat, maka eta jalma sadisamping amal kawajibanana, maka eta jalma bakal menangkeun fadilah kautamaan syukuranana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah. Wang balikan deui bisi poho, subuh ti Nabi Adam, lohor ti Nabi Ibrahim, asar ti Nabi Yunus, maghrib ti Nabi Isa, salat Isya ti Nabi Musa. Ngan dibenerkeun Kangjeng Rasul ku Nabi Musa, Muhammad lamun ngitung salat ulah ti subuh tapi hitung ti Isya, Isya subuh lohor asar maghrib. Matak cek bahasa ahli bahasa atanapi disebut ilmu cocok logi. Islam teh aya 5 hurufna, I S L A M. I na Isya, S na subuh, E na lohor, A na asar, M na maghrib. Islam anu sajati teh anu tinggalin salat 5 waktu. Islam anu sajati teh anu ngalaksanakeun salat 5 waktu. Isya subuh lohor asar maghrib. Islam lamun Isya salat subuh henteu, lohor salat, asar salat, maghrib salat, subuh henteu. I eueuh esan. Jadi Islam lain ilam. Kusabab eueuh esan. Leres teh? Mata kasampurnaan salat nu 5 waktu dijaga ku urang sadayana tina Isya subuh lohor asar maghrib anu jumlah bilangan sapoe saputing aya dina angka 17 rakaat. Mudah-mudahan orang jadi Islam anu sajati anu bisa ngajaga 17 rakaat beurang jeung peuting. Amin. Turun Kangjeng Rasul ke alam dunia bewara di kota Mekah. Rasul geus diisrokeun jeung dimirajkeun ku Allah. Kabeh teu percaya. Abu Bakar nu pertama kali percaya, maka Abu Bakar nu pertama kali diberi gelar As-Siddiq anu dibenerkeun ku Gusti Allah. Cek Abu Bakar kumaha, mohon maaf muncul bahasa urang, abdi lain percaya teh boga dasar. Kunaon Abu Bakar make percaya Muhammad diisrokeun jeung dimirajkeun ku Allah dina kaayaan sapeuting lailan dina waktu peuting anu nyebutkeun 4 jam 3 jam 2 jam ulah parasea ku 2 3 jamna. Tapi Kangjeng Rasul cek katerangan ngalaksanakeun naon Isra wal Mi'raj dimimiti cengkat tina pangkuleman di bumina Umi Hani dugikeun ka uwih deui Isra Mi'raj kadinya eta tempat pangkulemanana masih keneh haneut. Aya ulama nu nyebatkeun ahli mutanabi ahli nu nyunah Rasul 4 kicep Muhammad ngalaksanakeun naon, ngalaksanakeun Isra Mi'raj. Sakicep ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, sakicep ti Masjidil Aqsa ka mana ka langit aras-aras, sakicep ti aras-aras turun ka Masjidil Aqsa, sakicep ti Masjidil Aqsa balik deui ka Masjidil Haram. Jadi sabaraha kicep? 4 kicep. Matak para wali songo baheula aya anu cicing di Surabaya jumaahan di Mekah sakicep indit ka Mekah, aya anu di Cirebon indit ka Mekah sakicep indit ka Mekah. Tapi abdi mah teu mampu Pak ti Ciamis ka dieu sakicep ngan mampu bari ngicep. Terus teh atuh urang teu mampu sakicep urang mah bari ngicep. Matak ibu kahadenya bili ameng ka Talaga ka kota ka mana wae ka pangaosan bari ngicep. Mun teu ngicep-ngicep panonna beureum disebut panon jelema gering. Naudzubillahi min. Bewara di kota Mekah Abu Bakar percaya. Cek Abu Bakar boga landasar boga dasar. Kunaon Abu Bakar percaya? Karena ieu Isra Mi'raj lain kahayang Muhammad tapi kahayang Gusti Allah. Abdi ngadaguan sajam satengah tadi lila. Tepikeun ka ngaji geus kurilingan ka mana meuni. Ngadaguan sajam satengah lila. Kusabab jamna leumpang sorangan. Cek Abu Bakar tingali cenah panon poe mun leumpang sorangan mah lila, mun dileumpangkeun ku Allah mah bisa tere. Eta jam we tingali non silokana, lamun jam titah leumpang sorangan lila, abi geus jam setengah ieu teh lilanya banyak keseunya.
Asa tapi lamun eta jam pepeskeun kacana Pak ku bapak puir-puir ku curug tereh teu bisa terpercaya balik ka imah cokot jam dinding pepeskeun puir-puir ku curug 24 jam karasa teh tereh tapi mun lempang sorangan maling lila maka Isra wal Mi'raj eta lain kahoyong Kangjeng Nabi tapi kahoyong Gusti Allah matak naon hikmah jang urang sadayana nu paling akhir urang sing resep lempang dina parentah Gusti Allah ulah sok loba kahayang dina sorangan munajat we menta ka Allah mun Allah geus hayangeun tereh bakal dibikeun ka urang sadayana ulah bingung ayeuna dana haji 68 juta ulah bingung da geus dipanggil ku Allah mung sing teu boga duit ge init aya nisab aya nas nu kuat mah nasib mata kurang mah mudah-mudahan dinasibkeun ku Allah jadi manusia anu salamet dunia akhirat amin dibagjakeun dunia akhirat amin mudah-mudahan sama pausna aya ridho Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana Allahumma barik lana wa balighna Ramadana Allahumma fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Sateuacan sim kuring mungkur kenang-kenangan jang ibu jeung bapa sadayana. Enjing dinten naon? Kemis. Tas kemis Jumaah pamit telepat Jumaah eta teh Jumaah terakhir dina sasi Rajab leres nya Kang Jumaah terakhir na sasi Rajab dina Jumaah terakhir sasi Rajab salah sawios ulama mutanabi nu nyunah Rasul nganjurkeun di antara adan kahiji jeung adan kadua di antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua di dinya diawaskeun 3 kali wangsulan ngawaskeun naon ngawaskeun 2 kalimah naon 2 kalimah teh Ahmad bin Abdillah Muhammad Rasulullah naon cenah Muhammad 3 kali wangsulan bapak di masjid nuju Jumaahan ngretek dina mana Ahmad bin Abdillah Muhammad Rasulullah Ahmad bin Abdillah Muhammad Rasulullah Ahmad bin Abdillah Muhammad Rasulullah ibu di bumi atosan oh ihut bakal hiji beres aoskeun eta 3 kali wangsulan jang naon cenah jang duka jang naon-naon nama moal dibejaan ngan bisi panasaran ajaran mun panasaran ajaran moal mungkin abdi mere pikeun kasangsaraan yakin eta kamuliaan jeung kabagjaan kudu lewateun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapunten anu kasuhun bilih seueur kalepatan ti sim kuring Darasati Gusti Allah lepat namunggu tina kabodohan kahilapan kakirangan simkuring nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kabodohan kahilapan kakirangan simkuring manawi bade ngahapunten Alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan lubar ku bahasa sing jadi saksi di hadapan Allah anu kawasa urang nu hadir di ieu tempat tos papada silih hampura mulihna abdi ti tempat teu aya gantar kakaitan anu awon mudah-mudahan janten tali silaturahmi tali parantian dugi ka surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin bapak ibu para pemuda para pemudi sadayana mudah-mudahan aya dina sehat wal afiat aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala panjang yuswa bari aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.